naik deh bebenyit jadi bocah. Tah urang teh itu ladang tina spermatozoid jeung ovarium secara lahiriah. Ibu melak pare diala tuluy disangu, sangu dituang ku bapak jeung ibu, robah dina patuangan teh jadi spermatozoid jeung ovum. Ternyata urang sakabeh tina ladang kadaharan nu dituang ku inung jeung bapak urang. Nya eta lamun bisa mah ngadaharan tomat ngarah berem gitu. Lain ovarium jeung spermatozoid prosesna 8 bulan wayahna dina jero kandungan tepan 8 bulan, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang paceak, sang budubrag. Nah Ustad apa? Indung paraji. Proses deui pan. Saha nu disiksa? Ibu-ibu. Awak sakieu hadena, patuangan sakieu lemesna, pelendung 8 bulan. Tah didinya lalaki sok rada kagoda ku batur. Nah, boga budak hiji awak ibu geus robah. Heuh cicing heula. Mangga jeung lalakina. Heuh cicing heula kalem. Tenang, tong rada dendam cicingnya kalem. Nah, ibu mah kalah jeung nu aral. 8 bulan borosot gubrag kadonya hampura bang. Sok aya we teh nu aya tanda bodas-bodasan. Kurumuy bahasa Cina naon ngaranna cing kayo. Tuh diruksak ibu teh geuning. Ridho ibu ridho. Borosot gubrag kadonya guyang getih. Nepi ka burileng teh eta nu keur ngalahirkeun ditanya cing teh nyeri henteu teh nyeri. Naon atuh mah kenying buburilengan. Si horeng si mana horeng teh lain nyeri ibu mules. Eueuh nyeri ngajuru mah mules ngan mules nepi ka jangar kana mun-munan. Nah Ustad apa? Nya sok lajo nu keur ngajuru. Cicing wadul teh teh nya urang batur keur heujeuna ditempo. Ngan disawang we. Pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3, ulah bakal ngaheujeun ibu beak tanaga. Engke geus pembukaan 8 kakara beakeun borosot keluar. Nah Ustad apa? Tinggal badami jeung bidan. Matak lamun lalaki sadar karena perjuangan lalakon ibu-ibu, jujur pak lalaki bakal mampu hormat kanungaran pamajikan. Heeh nya. Matak neangan lalaki mah nu ngarti jiga urang atuh. Aduh anjir. Ada lalaki mah pan ku aloge dibedakeun. Id Bandungan lalaki kumis datang janggot bijil. Bulu dada naker awak sembada ngomong handaruan. Coba ibu tibaretan pika ayeuna kumis teu datang janggot teu datang. Tempo dina ilmu filsafat, cek ilmu filsafat kunaon Allah bet ngabedakeun wujud bentuk manusia lalaki jeung awe ku Allah dibedakeun sifat nu bakal beda. Ibu dibere kakawasaan ku Allah ngaliwat perasaan bakal datang sifat baperan. Lalaki henteu baper tak ieu lalaki mah dikaunggulkeun teh pikiran jadi lalaki mah leuwih hade mikir katimbang jebleh. Utak lamun pamajikan keunong trowelang lalaki mah tarang ngomong jempling bari ngahulang mikir teh kumacarana aing nyerahkeun kitu teh. Teuing kumacarana urang neangan deui mikir lalaki mah lamun ibu mah di dieu tah bijil kabeh. Sokat Bandungan lamun budak balik sekolah daftar bapak-bapak ibu-ibu nuribeung. Oi balik sekolah teh sepatu teh teuneun dina tempatna tah kaos sangsang teuneun baju ganti lain ulin we atuh biasa we ka budak teh kudu kitu. Coba budak urang balik sekolah da bapak mah jang simpen sepatu dina tempatna. Gentos heula bapak mah enjoy nya. Coba ibu balik sekolah teh tong jika bapak maneh balik di sawah isuk liur neangan pacul dibandingkan jeung kolot. Nah itu bisa orang biasa we atuh. Tempo ibu beberapa ketukan seri kunaon rumasa. Da ibu-ibu udah bapak-bapak mah jarang make jeung hohoak sesentak itu. Malahan mah ibu ngadu kana jadi salaki bedegongnya budak teh sapatu di mana karep geus ieu keun bae dap sia nu ngadidikna gitu. Ngadon dihakan salaki kunaon ari ibu
Psikologis, kejiwaan berkata perasaan, Pak. Bisi budak isuk sekolah neneangan sarung kaki jeung sepatu. Jadi urang mah poe ayeuna anu keur hirup poe isuk geus di pikiran. Ibu-ibu, coba bapak-bapak, deh nu aya gayem. Ya bener. Filsafat eta teh. Matak wujud bentuk sifat manusia beda, sifatna ge beda. Lalaki mah, tara lalaki mah buat baeud jemedad jemedut jumetrat jamotrot. Lamun aya nu osa kurun kumis daerah karena nahaon kumisan janggot panjang baut da jiga lele useupeun atuh. Coba ibu kumis teh datang janggot teh datang buat baut jemedad jemedut da lucu kali-kali ibu keur baut masang kaca eunteng kieu gara sok di tempat teh jiga simet teu ngajuru atuh. Coba bapak mah lain kudu buat baut jemedad jemedut lain Pak, tembongkeun jiwa raga ka pamingpinan teh pawag dawag lalaki tak lamun aya lalaki nu sok buat baeud dirok itu kata ustad bener nya kumaha kalau mun urang rumah tangga pemajikan baeud ka urang rek baeud moal dicekek sekali ya kumaha we nu keur viral gini geus tong ngomongkeun si eta da bedegong si Lesti mah tuh titah ka urang dar make jeung milih si biliar ternyata ayeuna dicekek gini coba ku urang dek dipikanya gitu tah nepi ka seurinya urang ayeuna da hari teh ditolak lawan nyerah wujud bentuk beda tah maka geblus kana alam pernikahan teh ngahaja ku Allah teh supaya silih tamalan di ibu aya kakosongan tamal ku bapak di bapak aya kakosongan tamal ku ibu tah pernikahan teh fungsina silih nambalan kana kakosongan borosot teh budak gejelig sifat urang jeung sifat salaki bijil kadinya kabeh matak ternyata budak teh eta teh alam hisaban nu ngaran hisaban lain sakadar di akhirat di dunia ge bakal terjadi alam hisaban matak kuring mah ka budak pemuda tara ngamak nu nginum PSOP, Inek, Donald, whisky, brandy bae sok dicarek jelema keur resep dicarek ngadeun ngadek nah ceuk hate hukum Allah bakal terjadi manehna geus kolot manehna geus tawehloh budak kitu peta hareupeun manehna deuk ridoeun hate nya awak lemah nya hate nya nyautan nyeri hate balikeun kana awak bongan urang milampah sarupa kitu matak ceuk bahasa urang Hindu mah karma berlaku bro da urang-urang Islam lain karma hisaban Allah ayeuna kuring ceramah kieu ieu teh geus nyaah ka anak geus nyaah ka pamajikan sanajan kuring can boga anak can boga pamajikan meureun engke monyo di mana ya ustad di WA mah jeung datang ngulum ustad halo senetan jeung jadwal teh bisa dirobah deh cing teh tiasa wengi mah da sidik abdi teh aduh padat pisan ayeuna teh cing teh bukan bae cenah akang rek badami heula ceuk Pak Ase yo cenah asar kuat dirobah kitu kumaha mun urang teh datangnya di mana tuh teu kudu olo-olo hirup tah dikenang ku ibu teh genah euy ustadna teh teu olo-olo tah kuring nikah boga budak kuring jadi santri jadi we ajengan ibu teh bakal kieu urang ulem euy anakna da bapana maminang baheula genah geuning ulem bapana ge baheula teu ngadu harga datang tidak perlu dijemput pulang tidak perlu diantar disuguhan si eta mah diinum teu disuguhan tara menta ngan mikir we atuh gitu anak kuringnya jadi boga ngaran genetik na diri kuring bener tapi lamun kuring lain kitu sifat hampura teu sudi euy ngulem anakna baheula ge urang ngulem bapana beak sawah pake ngulem si eta nu akhirna kuring geus ngarungkadkeun anak kuring matak urang nyaah kanu jadi anak sing lempeng kalakuan inung bapa sarua jeung urang mika nyaah kanu jadi anak urang heueuh nya hisaban bisi ibu hayang apal baong na salaki teu kudu ditempo bujalna tempo we budakna da jigana read oge ayeuna mah bakal sadar oh meureun urang kalakuan kieu teh moal teu kitu ai baheula mah keur bujangan kieu ngabisani ka kolot teh ngan geus borosot boga budak baung bedegong hese dicarek di titah tara ngagugu aya dicarek ngadon di pigawe bakal balik kana awak meureun urang nu kitu teh nya tak kuring mah can boga anak geus mikir kitu
mata kakolot teh abdi mah nyaah ibu tadi gacing teh mah doakeun rek ka Cibugis cenah kumaha didoakeun sing hasil ya wallahu alam hasil naon nama urang teu apal ngan engke we Bandung anu hajat bakal ngajingjing dah hasil atuh kan lamun henteu teu ngajingjing berarti doa inung urang teu diijabah geuning teu hasil gitu. Ibu baheula barang dahar teu mawa anak di restoran sate meuli 10 da inget atuh ka anak nu di imah buah-buah anak urang jeung hulu peda kitu leuh nu akhirna teh barang dahar teh sate teh da teu ngeunah asa tatal di dahar 2 simpen 8 dibawa mana buktina geuning eta ibu-ibu mun kaulaman marwa kantong gede da sate jerona teh tuh sate eta teh di dahar deuk dibawa ka anak nepi ka geuning bolu di jerona teh jeruk nu akhirna teh pan jeruk anu hak urang asupkeun kana kantong tah urang nyokot deui keur saya tak keur anak daleun cing anak aya perasaan kitu hayang mawa keur kolot cantang tuh ibu kolot mah beuteung lapar haus keukeuh ieu barang dahar nu pikaresep ku anak teu wani di dahar dibikeun ka anak bener tah kitu tah tah kuring ge kitu tak di dieu teh kuring teh teu wani barang dahar teh Pak nah pan kudu akur jeung nu di dahar ku urang inung urang teh mun kuring di dieu dahar jeung daging hayam mah nya inung urang jeung hulu pedah mentaknya wayahna we mun kuring di dahar jeung daging hayam teh inung urang ge jeung bapak urang kudu jeung eta dangke teh pan sok nanya entos tuang cenah jang atos cing teh Pak alhamdulillah di mana di Cibugis jeung naon Pak ngaran-ngaran di nu hajat sagala aya heuh naon wae sate daging naon deui nu disewir ongko heuh dahar maneh dahar meuni tega nah cing teh mah jeung tega nya teu nyeri hate cenah maneh dahar nu ngeunah ari bapa jeung nu kieu nyegruk tak abdi ceurik teung teuing anu hajat nepi ka teu mahanan cek abdi teh kudu akur kudu sarua nu didahar ku anak jeung kudu jadi kolot ampun Gusti ampura nu hajat da lain nyindiran ngelingan tuh init ibu ka pasar budak ngaji teu milu budak teh da melengek bener kumaha cek ibu nyai wayahna ngaos bisi maneh hayang dikirim ku emak hayang naon maneh cek budak teh mah pesen goyobod comro baso 3 budak mah tuh da hayangna teh kitu wae belenyeng ibu ka pasar nu pangheulana dibeli teh eta ibu comro baso jeung goyobod balik ka imah ibu lapar haus wani nyong cai hak anak henteu dibikeun anak barang dahar cek budak teh mah bade geus seubeuh tadi di pasar beuteung lapar ridho melaan bebengok budak nya matak abdi tadi kitu da inget ka kolot baheula mah cenah ka pasar maneh cicing di imah hayang naon cenah dikirim ku emak abdi mah bedegongna baheula hayang itu hayang ieu ayeuna jadi abdi nu nanya ka kolot mah pan abdi unggal peuting init-initan hoyong dikintu naon cing teh ku abdi ai enung abdi bijaksana apa ase entong maneh teh bakal balik peuting jeung capek jeung lungse Alfamart tutup Indomaret tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngarang ngirim kanu jadi kolot sadiberena kuno hajat inung nanya ke anak hayang goyobot abdi ge tadi teh kitu macing teh hoyong cau komo da teh Cibugis mah cau lagi moal teu galede tah punten nu gede cenah nu peotong mah jeung diasupkeun jeung teh mah bade sate komo deuk saberiji mak 10 hitung heula bisi salapan dar dianggap di dahar ku urang na mobil bahaya jeung teh mah deuk teng-teng heueuh cenah keun we bawa ranginang karesep wajit isuk jam 8 bari moyan di daharna jeung cai enteh panas kuat geus dibayangkeun eta lemetak lamun eueuh teh ayeuna anjir dosa urang euy naon sababna budak nu pangheulana nu dihadean ku Gusti Allah budak nu diganyar ku Gusti Allah budak nu dibere pahala ku Allah hiji Pak lain lekat tahajudna lain hebat dina salatna lain pinter maca Qur'anna tapi budak soleh teh budak nu wawuh kana jasa inung bapana heueuh nya
salat tuluy tahajud minang Quran hade kakolot nepi ka nyeri hate ku sikap jeung perbuatan nepi ka Quran sok nembongkeun geuning. Cek bahasa Quran kanu jadi kolot mah ulah nepi ka ngareweg hatena sanajan beda pendapat pasalingsingan kade ulah nembongkeun ku kakerasan sing lembut atuh lain ka kolot jeung murtad da kolot aing mah murtad nah di si eta entong ridho Allah mah teu apal di mana ayana ngeureueuh we ibu sanajan bibir celemeng hohoak sesentak sok we salat da keur salat piraku hohoak teu mungkin keur salat Allahu Akbar teu mungkin coba baheula ibu sakola nepi ka teu luhur tapi akhlak mah nya diarang ge mun ngaliwat punten kalangkung geus hese aya nama budak gitu ngaliwat teh yeng amit Gusti ditempot teh saragamna SMA anjir nah cing teh ari kolotna teu SD acan tapi ajrihna tarawani barang dahar memeh indungna can barang dahar pan budak eta mah beak ku manehna kolot mah bae we lapar we fungsina sakola teh atuh naon ai poe ayeuna lamun lain keur ngomean akhlak ternyata prinsip bangsa batur pinter jeung cerdas maka sakola diraruksak supaya teu garableg akhlak leungit PMP pendidikan moral Pancasila eueuh di sakola teh anu teh pendidikan moral Pancasila teh batak budak teh becus punten-punten acan teh da meujuh atuh aya deui nu leuwih kacau HP budak ibu asongan Quran jeung HP kuring mah yakin bakal milih HP bener ya 5 menit suguhan HP budak bager asongan 5 menit Quran ngadon di TG heueuh nya tah matak urang teh disieun-sieunnan ku bangsa batur disebut teh buta hejo tong keung ku buta hejo da eueuh lamun nya ge aya cenah naik ka panggung urang titah ceramah sakalian da kuring mah leuwih yakin yen buta hejo teh nyingsieunan bangsa batur ka bangsa urang buta artina poek hejo artina Islam jadi poek kana lambang-lambang keislaman iraha ayeuna Pak urang teh keur jara di buta hejo Quran nyampak mung maca kumaha HP mahal kabeuli kumaha ari Quran murah teu kabedag heueuh nya geus aya Quran HP beak kuota nganyuk heula baterai beak di charger digugumug ka mana na ari Quran teh buta hejo da eta atuh indungna ge sarwana deh bapak bade kulem ti payunnya nah ditoong teh simutna teh hurung da si horeng dikurumui kieu ngomongkeun salaki nu can hees tatangga jeung tatangga jigah akur dina beungeut tapi kokod naon cenah nu hajat teh kuat teh mere pincuk tak bisa jadi teh matak ayeuna mah aduh urang teh Pak digoda matak soleh keur nyiptakeun soleh paena rada bangga rada hese teu bisa diimbangi ku sakola teu bisa diimbangi ku sakola luhur matak teu saeutik kajadian jeung deui nagara teh teu hadir sakola luhur ijazah boga kolot ngajual sawah sawah lapur ijazah datang tapi gawe kudu nyogok matak mejeuh keur urang kampung ayeuna diajak sakola remung nah tanpa aya bukti kehadiran negara bener ibu timpal we ku Jepang pan nyiptakeun mobil jeung Honda kabita urang kampung ku mobil jual sawah belikeun kana mobil jelema nu pangaco-ngacona nu kitu teh Pak hayang mobil ngajual sawah sawah mah cek ilmu kolot ge karaton mobil mah karatan 20 nu bakal datang 20 tahun nu bakal datang mobil karatan sawah beak nu akhirna anak incu ngegel curug lol bangsa batur disebut investasi asing datang geuning perumahan-perumahan dituntut urang kudu bermain jeung riba sedengkeun riba kumaha cek Allah jeung cek Nabi jalma nu ngadukung kana riba doana ditolak tah matak meujeul ustad kamari ngadarwa corona supaya eueuh kalah ka 2 tahun satengah nah pan ustadna mobilna meunang nganyuk jadi dikepungnya orang tanya bener dikepung kunaon dikepung budak supaya teu soleh ku tongtona inung lagi sarua leuwih sumanget lalajo si dewa Pak daripada ngadenge adan matak ceuli urang teh jadi ceuli teu ngadenge Allahu Akbar bu nah secikene cenah asar geus adan magrib deui nya cing tari ibu asarna jam sabaraha 6 jam 5 nya heueuh atuh ah dan akhir-akhir wae si dewa nembe ka katalar
Cing teh saha ibu si Dewa pemeran film di SCTV nu boga pamajikan Mbak Nana. Anu gedong nasi grong mobilna mewah sawahna lega. Perusahaan di mana-mana hampir hancur cenah rumah tanggana cik Ustad. Nah cing teh kunaon ibu? Nepi ka teu apal cenah cik Ustad. Aya pelakor. Cing teh saha ibu ngaranna Alia. Nepi ka wawuh eta bab nu kitu patut. Tapi toong urang cek agama nu leuwih jelema nu leuwih hade jelema nu cinta ka Nabi Muhammad nu mampu mempertahankan sunah-sunah Kangjeng Nabi Muhammad ari urang palebah pasunahan wawuhna nepi ka mana da teu wawuh nyaan nya sok babaeudan urang jeung salaki teh ku teu wawuh kana sunah Nabi teh sok pasea jeung tatangga teh ku teu apal ka sunah Nabi da cek Nabi mah urang aya ka aral aya ka amek aya ka rungsing tong leuwih ti 3 poe pan urang mah tahunan kita anggeus-anggeus nyanya dabongan teu wawuh atuh coba wawuhan akhlak Nabi atuh batur baeud urang seuri batur pedit urang mere batur teu nanya urang nanya itulah akhlak Nabi pasunahan dina perkara nu kudu dipigawe ku urang sakabehna heueuh dipikir-pikir digoda budak urang teh supaya soleh teh batal jeung hese geblus deui kana kadaharan digoda ku kadaharan geus teu wawuh budak ayeuna jeung kulub ganyol geus teu apa budak ayeuna jeung hui arnet jeung geus teu apaleun jeung leunca komo sintrong teu wawuheun eta we hamburger hotdog asa modern nepi ka letah ge dijeding-jeding lamun pinter bahasa Inggris nepi ka teteh asa bangga kolotna nah becus bacaan salat mah kolot teh da acuh bener heuh alhamdulillah ai saladar mah ya ngadengekeun ceramah jelema ungek-ungekan berarti saladar cenah bener pisan kitu bari lain batur pan urang ya ida teu apaleun jeung ganyol padahal leunca kapanggih ku Cina ternyata leunca Indonesia pencegah penyakit kanker payudara nini urang aki urang aya nu kakeunaan dioperasi payudara lantaran kanker eueuh naha leunca coba budak ayeuna budak ibu sok dahar subuhan nyai geura tuang jeung naon mama jeung leunca ata itu leunca si eta nepi ka teu wawuh padahal ternyata cek orang Cina leunca teh pencegah penyakit kanker darah tinggi sintrong mana bukti itu kelenci Bandungan kolot baheula duit nate diupak diapik diteuneun jeung dituna bolikeun kana sawah keur anak jeung incu atuh barang dahar nu aya di sawah we jonge jotang babadotan pucuk sintrong digares we mata keur barang dahar teh geuning doma rabeng nuturkeun tapi sarehat Pak ari ayeuna urang so ieu teuing kamari minyak mahal ari ka warung nganyuk pelebas murah ini ka Alfamart nepi ka nganyerikeun tukang warung teh tah ieu teh ceramah kita tukang warung mah ungel tah dengekeun ka hayang teh da kitu pisan lamun kadaharan geus asup bangsa-bangsa batur mangaruhan kana awak kasehatan kajag-jagan beuki dia beuki lemah da memang urang diparaban ku kimia itu bareta orok dibere kimia iset gede ku kimia naik gede ku kimia taneuh di mes nu akhirna teh barudak tukang tani ayeuna modal gede untung macan sabaraha nah taneuh geus ketergantungan karena obat-obat kimia mes orea seta stop ku bangsa Cina engkak-engkakan tukang tani saha nu disalahkeun Jokowi teu balik cenah Jokowi teh kitu lain Jokowi nu teu balik urang nu teu nyaah kana Allah kuring ka Baduy Pak pernah ka Baduy Dala lain pengajian uli diiketan make selendang ternyata sahebat-hebatna urang Cibugis moal aya nu leuwih hebat batan urang Baduy di Baduy mah keren lamun sistem pertanian ieu teh tanah RW mun di urang mah tanah tokoh lemur dihandapna teh tanah rakyat jadi cai teh ngocor teh luhur tuluy teu parebut cai da diatur coba di urang cai digarubung ka imah nu akhirna nu nyebor lieur nya tak geuning otak pertanian urang mah teuing ti mana bijil di Baduy imah di Baduy mah kudu 5 ka genep teu meunang leuwih kabeh 5 ka genep di tengahna yang centihang hiji di buruan make hanyuang pangcalikan pangdiukan 1 meter ka 2 meter
filosofi naon eta kuring mah hayang nanya ditanyakeun ka ketua sukuna naha mah jeung 5 ka genep kabeh 5 genep ternyata 5 genep teh rukun iman rukun Islam ngan ceuk bahasa manehna apa naha mah jeung yang centihang hiji rukun ihsan ternyata iman Islam jeung ihsan geus aya di Baduy dina imah coba urang pagede-gede benernya hiji teh nah cing teh make jeung aya hanyuang pan hanyuang macam sok diteuneuh lagi di kuburan jadi mun kaluar ti imah teh tong nyieun piomongeun kagorengan bisi balitungan tuh di alam kubur hanyuang ditancelepkeun ternyata simbol supaya orang eling kana kuburan alah gagahnya soal nurutan hanyuang perlakeun kayaknya sadil atuh da piraku kudu dikitu-kitu meureunna alus Pak di Baduy ternyata mempertahankan alam Baduy dalam mempertahankan temenang nuar kai temenang ngaruksak walungan temenang coba diurang walungan geus raruksak datang bangsa batur nyieun portas disaletrum nu akhirna hurang eueuh nogna ge eueuh bogo leungit sagala rupa-rupa nyungit nu akhirna poe ayeuna datang weh obat diabetes ternyata bogo ayeuna urang rek neangan bogo ka mana geus beak aya di mana ta bogo di Cina tah pinterna orang Cina teh paingan ceuk nabi gerak tungtut ilmu sanajan ka negeri jadi Cina geus mikiran nari urang-urang Islam teu mikiran diruksak we matak nu aya nama jujur dampakna teh duit loba tapi hese meuli duit mah loba ngan kasusah leuwih loba aya ai kolot bala mah duit eueuh tapi jadi sawah pan aya mah gaji gede ge teh jadi sawah nah gajihan ti pabrik babaturan ngajak ka kota meuli kantong ge teh 750 ai gaji 1,5 juta coba kolot baheula dah teu kikituan benernya digerus budaya teh digerus hukum adat teh termasuk hajat Pak Ase urang teh geus ngiblat ka barat da bangsa urang mah ku pipiti atuh pipiti congcotan ku sangu asak tempe asak tahu asak teuneun geuning sangu asak teuneun deui lauk asak tuh eta teh merek usaha urang Sunda tukang pipiti payu lamun loba nu hajat teh lain ustad wungkul teh tukang pipiti ge kabawakeun payu tukang beas payu tukang lauk payu tukang mie ge payu bangsa batur maca oh ieu kekuatan ekonomi Indonesia khususnya orang Sunda maka datang nyieun pabrik sarimi jeung Indomie para artis geuning nikmat enak ceuk si laing aing ngadaremih nya kembung beuteung nya berarti nitah mere panyakit kana awak urang nu akhirna nu hajat teh pan simpel bandungan 10 nu hajat eusieuna mih kabeh heueuh ta eta jadi ternyata bangsa batur teh geus mikiran keur ngaruksak awak urang teh geus mikiran ngan urang kurang sadar sebut teh modernisasi jadi bisa jadi urang teh ieu teh korban modernisasi tak abdi mah nya ge kieu tara urang dahar nu hebat-hebat deh teu hararayang ari eueuh mah komo nu hajat teu mere mah nu aya we di imah barang dahar mah riweuh teuing nya nya tara urang deuk nanahaw sabab kadaharan ge menentukan Pak nangtukeun lahirna budak jasadna budak Bandungan ayeuna naon sabab poe ayeuna nu ngalahirkeun teh kudu disesar naon sababna poe ayeuna nu ngalahirkeun teh kudu ka rumah sakit coba kolot urang 12 anakna teu ngameu-ngameu acan puskesmas kunaon sih moal beja-beja urang horeang da geus araya kabehna awak ibu tak kurang maneangan pamajikan teh nu mung make nu kitu mung sieun ruksak mata ngahajat lo 8 can kawin teh pan ngarah kitu meureun awak Pak diraruksak poe anu teh urang teh bener teh Pak jrut ceuk bahasa nabi idza jaa yaumal kiamah geus deukeut kana poe kiamah panon poe bakal bijil ti kulon tah falsafahna lain panon poe bijil ti kulon falsafahna mah urang hirup geus diatur ku urang kulon baju budak ayeuna modern teh ceuk urang kulon we slot ponok kaluhur you can see buuk beureman sifat gentos ku patlot majarkeun teh modern
geus eueuh nu mempertahankeun jati diri nu sabenerna teh geus leungit nyaannya bunya. Kadaharan bijilna ti kulon, kahirupan bijilna ti kulon, sayur mayur ditangtukeun harga ku urang kulon. Hari urang boga naon atuh? Tah matak geura sadar Pak, alam nu kudu kurang dijaga, kadaharan mangaruhan kana dirim jenisna nu ngaran anak urang. Hiji tah. Naon murang kali hoyong wih sok we. Sok. Naon dede tos hoyong wih sok we ajak si mama. Hiji cicing ya budak nu soleh teh nu wawuh kana jasa indung bapana. Ayeuna mun dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa nu ngaran indung kana jadi anak Pak asli demi Allah teh. Nu ngaran indung mah budak lamun ibu budak sakola cek budak teh mah wih teh jam 2 ternyata jam 3 can datang kumaha hate ibu kayaan. Gegebegan hariwang bener. Indung abdi ge teh keur hariwang. Nah, wai can balik koyah kieu hariwang. Mata keur ngagantian hariwang kolot teh eta. Pan budak ieu budak sakola jam 2 can datang, jam 3 can datang, pas datang teh langsung tanya ti mana heula nyai ai maneh kolot mah hariwang. Naon mamah ngapalkeun jeung babaturan, jug jongjon nya. Tah aya abdi mah ngajongjon kieu ku ieu. Jongjon teh indung. Cicing. Alah cida ya. Tuh. Asli nu ngaran kolot mah gegebegan sanajan baong nyaah ku baongna salah nyaah ku salahna nyaan kolot gitu ka anak. Matak urang tong ngomongkeun edan budak batur goblok budak batur teu ceureuh budak batur. Naha dapuran awi hiji teu mungkin lempeng kabeh nu bengkok ge aya. Bisa jadi terjadi ka keluarga batur, suatu saat terjadi ka keluarga urang, batur bakal ngaolok-olok urang. Matak bisa aya nu kitu nu kieu teh tong make jeung diomong-omong. Ieu mana pengajian teh amit-amit Gusti silih sigong teu datang cenah tatangga eta mah nah kunaon pan budakna maneh kieu ngawiwirang batur deuleun teh dalamun alus mah lain kitu lain kudu diomong-omong tutupan aibna datangan tepungan lain haben diomong-omong cek urang teh nyai sing kuat jeung sing sabar musibah ngan eta teh tina gagabah maneh ngankeun bae bisi orok lahir ka dunya maneh mung ngurus hayang sakola ku emak dipiarana tah nutupan aib batur teh da si itu teh bakal cager hirupna teh heueuh nya daripada di bibirang tadi nyerieun hate inung bapana balik pengajian pangheulana curucud cai panonna nyai nepi ka wirang diomong-omong ku tetangga maneh kieu peletuk teh cek indungna kahayang teh keun bae da cenah kahayang teh karasaeun ku anak manehna matak borosot budak batur pelenung incuna kumaha cek si itu bari ngalongok rungka diana bener ya jadi bubar teh dia kade lah bisa aya kajadian naon-naon bibir kaput ulah hayang ngomongkeun ka goreng patutan batur sabab urang ge cantang tu paling tengenah urang ngomongkeun kasalahan batur paling tengenah urang diomong-omong ku batur heuh nya kitu atuh ilmu hirup kata ibu atuh kuring ayeuna acan nikah tong bujrut kalem we kalem teu kudu riweuh Pak ase mah pan oh cenah rek iraha atuh cenah nikah teh Pak ase na teu sadar jodoh pati bagja cilaka lain aturan RT aturan Allah jodoh pati bagja cilaka jadi lamun nanya iraha cenah Pak Ustad bade nikah abdi bisa nanya ka Pak Ase iraha Pak Ase rek maot sarua deuleun jodoh pati bagja cilaka gaib urusan eta manusia sakadar mampu ngarencana kun payakun Allah anu nangtukeun bae bener mentak tong tatanya ta eta kesal atuh da sok pikiran bu jasa kolot jasa indung jasa bapak kalau jadi anak budak baung jeung bedegong nyaah ku baungna prung geus nikah anger kolot mah hariwangeun nya hariwang bisi teu boga beas mata kolot mah geuning osok nganjang ka anak teh direretan padaringan kurusuk asupkeun beas ceuk anak teh ai mamah nanaonon mah jeung mawa beas emak mah keur loba kopwe keur maneh padahal maneh lagi eueuh kunaon kolot ngabohong kitu embung di pikiran kudu ngaran anak tapi anak mah teu boleh hayang di pikiran kudu ngaran matak hiji we poin soleh mah budak nu soleh teh budak nu wawuh kana jasa indung bapa
hiji ye masa tereh waktunya bayar kalemnya orang rek maghrib di mana kalem oh di masjid oh bener alus cerdas lewatan hiji tah ma'rifatul walidain budak nu saleh teh wawuh jeung jasa indung bapa prosesna sakolakeun prosesna pasantrenkeun prosesna wawuhkeun hayang wawuh ka indung bapa hayang wawuh kana jasa kolot prosesna dua Pak ma'rifatullah wawuhkeun budak jeung Gusti Allah dek wawuh kana jasa kolot kumaha lamun budak teu dipupuk tauhidna matak ibu ngadidik teh wayahna ulah disingsieunan ya ngadidik budak dititah atuh pedit ibu teh ngadidik budak teh sok nitah pedit ka anak teh lamun boga dadahareun teh tong diameng bisi batur hayang mane can seubeuh eueuh nitah naon eta nitah pedit kadua sok disisieun ku jurig jarian budak jebleh teh geuning rawu ku pamajikan TJ salaki cing atuh pa cenah mikir ieu budak jebleh wae kudu kumaha geblus kana jor risbang bos eta bapak kana risbang kakaut Pak kaut kumaha cik ibu tah nyai dengekeun ulah ceurik wae aya juri keur kakaut bapak kasihgeung nolol ti handap eta anak ngadon nunjuk ieu mamah jurig teh eta indung ngadon memperjelas heuh ta eta jurig jarian nu akhirna budak borangan ka masjid borangan ngaji naha keung ku jurig jariah itulah apa politik bangsa batur teh cerdas syukuring orang ngadidik salah ieu tah lalakon kahirupan hayang boga budak soleh wawuh jeung indung bapa prosesna dua ma'rifatullah wawuhkeun budak jeung Gusti Allah ada ibu wawuh teh jeung Gusti Allah awalu pidin ma'rifatullah mimitian dina agama teh kudu wawuh jeung Gusti lain deket wawuh da deket mah babari wawuh tanu hese mah ibu ti dieu init ka Banjaran papangih jeung urang Cikalong ngareneng na angkot deket ai teu wawuh wani minta cai henteu da teu wawuh matak nu kudu judulna teh wawuh tah abdi jeung Pak Ase wawuh matak wani barang penta da wawuh oh jeung nu hajat jeung Kang Agus wawuh mau ke jeung tuh tanyakeun eta percaya wawuh matak wani barang penta da wawuh jeung Allah teh kudu wawuh lamun bener ibu jeung kuring wawuh jeung Gusti Allah urang ibaratkeun ari omongan urang ma'rifatullah tapi kadang-kadang wawuh jeung Allah teh tepati henteu mana bukti ibu wawuh jeung Bu Haji Euis Bu Kades wawuh kurumuy aya WA Bu wayahna enjing kedah sumping tabu 8 ka desa aya bantosan 2,5 juta WA Bu Kades bakal diomong-omong tah RT Bu Kades nga-WA tah tatangga berarti ibu bangga di WA aku Kades bener da Allah ge nyuratan ka urang ngaliwatan Quran sok atuh keureueuh mukakeun Quran cirina urang bangga wawuh jeung Gusti tah RT Kades nga-WA ka abdi kudu datang jam 8 kuring yakin ibu jam 7 geus nagog di desa deuk naon deuk nyokot bantuan 2,5 juta datang titah jam 8 datang jam 7 aloh nitah ka urang salat subuh 4:30 sumping tabu sabaraha tah leg-leg kadinya aloh nitah lohor jam 12 urang datang jam sabaraha heueuh kopeng ngararaku kayaknya sok aloh nitah asar jam 3 urang datang jam sabaraha pek carekan diri sorangan teh Allah nita maghrib jam genep urang datang jam sabaraha pek Allah nita datang jam 7 salat isya urang sumping tabu sabaraha ari omongan ma'rifatullah ternyata Allah kageser ku urusan wawuh jeung kades wawuh jeung camat wawuh jeung gubernur wawuh jeung presiden sekalipun jelema bangga wawuh jeung jelema tapi urang teu pati bangga wawuh jeung Allah mana nu disebut ma'rifatullah wah seuri tapi unggeknya dan memang salat subuh ka burangan salat lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan peleba isya ka heesan komo keur lalajo Persib aduh salat gol teh miluan gol waduh aya eta gelo henteu gitu nah saha ustaz nu kitu urang pisan nanti ka embung ka masjid tada eta atuh Persib keur main paur urang mah tuh
judulna urang teh ma'rifatullah boro-boro mah budak wawujeng Allah urang oge tah ibu-ibu nu hadir ka dieu belum tentu acan tangtos bangga wawuh jeung Gusti Allah. Lamun bener ibu jeung kuring wawuh jeung Gusti Allah kudu bangga urang boga Quran, kudu bangga urang boga masjid, kudu bangga urang boga Islam, bangga tembongkeun dina pagawean. Ibu mun teh dia aya artis ka Jakarta jadi we artis bangga urang dia wargi abdi eta teh dulur urang beunghar sok diakunya saha eta teh nya ustadna teh oh, wargi abdi ti alit teh kapungkur teh jeung abdi si eta aya bangga nah urang teu loba nyaritakeun agama Allah artina urang teu pati bangga bapak melak cabe kena we ku harga 8.000 sedengkeun modal ukur beak sekian juta ari meunang pak untung teh badag di beja-beja artina bangga cing lah hayu ti ayeuna urang bangga urang wawuh jeung Allah sangkan bangga jelema wawuh jeung Gusti di beja-beja Quran geuwat dibaca masjid geuwat eusian ulah jadi buta hejo cukuring buta teh poek hejo teh Islam pan ayeuna mah urang teh poek kana lambang Islam teh masjid badag eueuh eusi nah teu kadeuleuh nyaan yeuh lalajo dangdut ti jam 10 nepi ke jam 5 diajak balik ngahoah hayu balik cicing ade Astrina can datang segitu nu kapiatur yang Kang Agus Pak Ase Pak Udas Pak sadayana hapunten nya da sim kuring mah gayana kieu carana kieu ulah dibanding-banding jeung batur da batur mah sidik nyatana ai kuring mah kopiah ge henteu jus jas-jas ge ngadon hareudang kubeh dituna komo gamis teu bisa make ngadon ti kojot nya kieu we abdi mah ulah jadi bahan digenggeureukkeun ulangan nilai tina awakna hayu urang tilai mah tina jero hatena mudah-mudahan we atuh urang teh lahir alus batin ge sing nepi ka alus sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurna paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu katedak billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.